Sampurasun barudak nu di bumi tepang deui sareng Nini dina cariosan sekolah minggu. Nini, Nini. Nu itu barudak ningalikeun. Sampurasun barudak sadaya rerencangan endul. Mugia urang aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Amin. Nih, naon nu? endul kamari nuju belajar online ditaros ku ibu guru anu anyar. Ayeuna endul teh lengkapna saha? Kenapa endul teh gaduh nami anu lengkap atuh Ni? Oh, endul teh namina Endul Samindul. Oh nya. Kumargi endul teh sami. Sami sareng saha? Sareng raka endul. Janten endul Samindul. Gitu. Nih, berarti Gusti oge atuh gaduh nami. Laras pisan. Urang nyebat Gusti teh mana Gustina? Da Gusti nu Maha Kawasa mah kagungan nami. Oh gitu. Mohon. Janten dina episode ayeuna ini pada ngawulangkeun naon temana nih? Yen Gusti teh kagungan nami. Nami Gusti teh kayak urang tinggalnya Ndul. Sabar heula Ndul. Mohon. Urang emut heula ayatna teh aya dina Kitab Budalan. Pasal genep ayat 2 dugi ka ayat 3. Waduh kumaha nih? Ye Allah ngandika ka Nabi Musa. Saurna teh kami teh pangeran. Kami nembongan ka Ibrahim, ka Ishak, jeung ka Yakub. Teh sok nyebut diri kami Allah nu Maha Kawasa. Allah teh jenengan anu suci. Sahabat saur Gusti jenengan kami suci. Nyaeta pangeran. Kapungkur mah zaman Nabi Ibrahim mah nyebatna teh Yahweh. Mohon. Eta teh kan artosna Gusti anu Maha Kawasa anu nyipta alam dunya. Nah, ye, Ndul. Depan sok resep dongengnya. Ini pada ngadongeng naon ayeuna? Ayeuna udah ngadongeng si Darim. Si Darim? Si Darim teh kieu budak bangor. Si Darim teh henteu kawas Ndul babageurnya. Si Darim mah budak bangor. Ya. Bangorna teh kieu Ndul. Kumaha nih? Ari ka babaturan teh sok disalah-salahkeun. Si Asep disebut Asep Peot gitu. Ka si Rini disebut Rini Munding. Kata kamunya masih Juju nih, Juju. Nah, disebutkan Juju Codek. Tuh kayaknya gitu. Eta mah si Darim nu kitu mah. Si Neneng disebutna Eneng. Tidak aku. Kan Eneng mah anak Mundi. Tah, ulah gitu. Da namina teh Neneng, sanes Eneng. Paling oge Neng. Tah. Eta teh lepat mah, ini lepat atuh. Itu Nini, sanes Mandul ya mah Nini Endul atuh. Nini Endul ya teh. Nah, kasih Budi cenah. Budi Buncit. Budi Buncit Bu Citra. Dah, gitu. Ini. Tapi nyandul aya hiji rerencangan Darim teh anu si Darim mah sieun ka anjeunna mah namina teh si Maba. Si Maba mah nya. Mohon. Teu nyieun si Endul mah si Darim mah. Ka Maba mah iya. Malum Nini teh sok hilap. Namina oge Nini atuh Darim teh dicarioskeun kieu si Maba. Darim. Ai maneh disebut Darim Dracula daek sok. Aduh. Sieun nya aya sihungan. Makaning sok egel. Sieun si Darim teh. Disebut Dracula mah alim. Alimnya. Alim cenah. Tah di saprak harita si Darim teh tara deui. Tara kitu deui ka batur neneng itu di eneng asep itu di asep peot gitu. Dah nya Dul ieu teh pelajaran anak tah tina dongeng eta. Pesan teh kumaha pelajaran teh kieu Gusti anu disembah teh Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah teh
anu nembongan ka saha tadi teh di ayatna teh? Ka Abraham, Ishak, Yakub. Tah, katilu eta. Tah, eta Tuhan Gusti anu disembah teh kagunganami. Janten namina teh suci dua. Suci. Teu kenging sagawaya nyembat nami Gusti teh. Tidak boleh sembarangan. Tah, jadi ayeuna mah urang teh teu nyebat Gusti Yahweh, itu nyebatna teh Gusti Isa Almasih. Oh, Gusti Isa Almasih. Atanapi Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus juru salamet eta teh. Juru salamet sakumna umat manusia. Leres. Janten teu kedah teu kenging sembarangan nyebutna. Kabis kawalat dosa eta teh ndul, emot nyandul. Janten sekenging sagawaya atanapi sambarangan nyebat nami sahawaya oge nya nih. Komo nami Gusti mah teu kenging sagawayahnya. Geuning Nul, aya namanya barudak teh sok gagayaannya Nul. Ya. Teu. Oh my god. Naon teh pirage potlot murah. Ya mohon. Pirage pisoledat sakeudeuk. Oh my god. Panai gonte pangeran. Tah. Bahasa Inggris. Oh, tah bisa aneh bahasa Inggris. Tah kitu nyandul. Mohon. Omat tekenging sembarangan. Mohon. Janten kasimpulanana teh kahiji urang kumargi nami Allah Gusti Pangeran teh suci. Mohon. Teu kedah tekenging sambarangan. Oge karerencangan urang sadaya. Sok ngahina. Teu kedah tekenging ngahina. Ngalandih nami-nami nu awon. Mohon. Oh. Nya. Janten kumargi kitu sebabna kunaon nih? Sabab nami Gusti teh suci. Oh, suci. Nya. Tah barudak anu di bumi, aduh, tos kenging hiji pelajaran kanggo ayeuna nya, urang teu kenging ngucapkeun nami Gusti sembarangan. Mohon. Oge teu kenging ngahina karerencangan. Waduh, nih. Nah, indul teh bade menta hampura. Kunaon? Kasih juju ku abdi sok disebutkeun juju jeding. Oh, ulah ayeuna mah. Ya abdi bade ka ditu nya nih. Yuk atuh. Ya atuh, ini hati sieun ku bapana diantar ku Nini. Nini oge bade tuh ka barudak karatos tuh tos ngantosan. Ya, barudak. Ya. Tepang deui engke nya. Ya. Gusti ngaberkahan. Gusti Yesus ngaberkahan.